Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mimiti isim kuring nuliskeun ieu kitab nyaeta ngala berkah ti jenengan Allah Subhanahu wa taala. Umurah ti dunya ka umat-umat nasakabeh jeung nu asih ti akhirat ka umat-umatna anu mukmin. Ari rahmatna Allah taala kasalamatanana turunanana atas panutan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung ka para sahabatna rawuh kulawarga sakabeh. Wargi-wargi sadaya, dulur-dulur urang sadaya, barudak inzanillahi sadaya nuju ngupingkeun wajib maripat ka Allah taala. Ari maripat ka Allah taala teh nyaeta wajib di sakabeh jalma mualaf. Tegasna jalma nu geus ahlil balik eta teh teu meunang henteu karena dawuhanana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta awalu dini marifatullah taala. Nu hartina awal-awal agama teh kudu nyaho heula ka Allah taala. Sabab pangna kudu nyaho heula teh supaya manusia dina anggone ngalakukeun ibadah sahna ditarima amal ibadahna ku Allah taala. Sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. Upamana lamun teu kalawan ilmu nyaeta batal, tegasna teu jadi samang-samangsa, teu jadi taktu moal aya mangpaatna pikeun di akhirat kan ukur di dunia hungkul. Tapi dina hal ilmu naon disebutna dina hal ilmu mangka kade kaliru. Ari hartina ilmu teh nyaeta kanyaho. Tapi lain kudu nyaho kana sara sahna batalna ibadah bae. Tapi kudu nyaho jeung marifat ka Allah ka Rasul Allah. Sabab eta teh lir ibarat tempat atawa gudangna keur pidaukeun amal ibadah urang sararea. Mangka kade ulah gugusokna ibarat lamun di dunya mah ibadah keur kukumpul papaes imah naon cenah seperti meja, kursi, lomari jeung saliyana eta napi. Marifat ka Allah teh ibarat urang ngabogaan imah anu teu ngabogaan imah anu pageuh jeung anu gede. Nyaeta supaya barang-barang anu beunang hese capek pernah puguh tempatna betah geunah jeung dicicinganana. Karena sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal, upama teu boga tempat nyaeta imah teh arek di mana di tendeuna dares teh. Nah harek sinapa balatak diburuan tanapi dipipir atuh cicingna oge meureun pilaku we rek aya kageunahanana. Da beureun kapanasan kahujanan keur mah aon disebutna teu geunah cicingna teu geunaheun cicingna teh barang-barang oge tangtu meureun bakara ruksak moal tulus kajadi kanikmatan. Kemudian upama lamun boga tekad amal ibadah keur
bawaan balik ke jaga di akhirat atuh beki wajib hukumna maripat ka Allah Ta'ala sabab pikeun tempat kabalikeun teh upama lamun teu dikanyahokeun ayeuna naha kira-kira bakal datang ke kana tempat asal orang tadi kapan dina sakaratil maut manggeus aya naon geus moal aya tanyaeun deui jeung geus moal aya boga akal deui ku ngarasakeun ka nyeri oge geuning sabab ceuk hadis umpamana lamun urang lolong tegasna teh nyaho ka Allah Ta'ala ka rasulna jeung waktu di dunya mangka ke di akhirat tetep nolong bae samang-samang salolong tegasna poek di akhirat atuh bebenangan orang keur di dunya teh meureun anu beunang sakitu hese capek teh rek dibawa ka mana dah kusabab naon teu bisa datang ka Allah karena asal urang tadi sadarea palang siang meureun anu babawaan teu bakal dibawa runtak atrok dibawa asup ka ngon naon ka nagara siluman babawaan urang dijieun kakayaan di nagarana urang dijieun badegana kusabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya ukur ikhtiar kudu tiung samemeh hujan tegasna kudu nganjang ka pageto nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh karena lamun teu bisa paeh heula sajaroning hirup moal nyaho ka akhirat karena nyaho ka akhirat teh kudu bisa paeh heula naha cenah bet kudu bisa paeh heula kitu nya Kang Asep Kang Ruli Kang Adang Kang Kus sadayana iki sadayana terasa hadi Kang Hamka naha cenah apa cek dina dalilna oge antal mautu qoblal mautu jadi geus geuning akhirat teh atanapi asal usul urang teh kudu dikanyahokeun heula jeung kudu dianjangkeun heula dianjangkeun ti ayeuna supaya engke ulah nyasap deui paeh pulutat pelotot coba jebilalak lirik neangan jalan tah kukituna jalan-jalan marifat ka Allah Ta'ala ari jalan marifat ka Allah Ta'ala teh nyaeta aya dua jalan hiji jalan nu ti handap ti luhur jeung anu ti luhur ti handap anu ti handap ka luhur nyaeta anu masantren heula ngaji kitab jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu 5 perkara tah anu kitu teh ibadah keur jalan marifat ka Allah Ta'ala tapi hajakal nah cenah bet pake hajakal hajakal lolobana mah tara nepikeun kana marifatna lantaran kaburu betah kaburu genah tina asma jeung tegasna ngarasa nikmat tina pal nunjukkeun papan merek atanapi nuduhkeun tempat padahal upama diteruskeun kana marifat kana datna sifatna Allah Ta'ala piraku meureun teu unda kanikmatanana da geuning karek dina asmana hungkul ge geus sakitu nikmatna ari jalan ti luhur ka handap nyaeta anu nyumponan kana dalil tadi awalu dini marifatullah Ta'ala jalana lain tina masantren hungkul tapi kudu jeung nyingsat diri kudu jeung daek tirakatna kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunana anu kumaha nyaeta guru anu mursyid sabab moal weruh tanpa guru kusabab eta mangka urang kudu naon disebut disusul teu aya deui lian ti tarekatna wali nu kudu disusul sabab eta anu bisa nepi kana marifat kana sifatna Allah Ta'ala anu disebut johar awal teh nyaeta hakikatna Muhammad ya da piraku teu aya lelebareunana pikeun urang sararea
sabab nu tadi oge para wali pangnasa kitu pohara tatapa pikeun ngabela umat-umat Rasul supaya bisa baralik deui ka Allah taala. Usabab kitu hayu urang pada teangan ku sararea nyaeta tarekatna wali teh sabab lamun upama teu buru-buru kapanggih tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. Pasti nyawa orang ke bakal balik teh marak kayangan atau atanapi nitis-nitisan balik deui kana dunya kana barang anu geuna kuruksak moal bias nyemponan kana dalil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal nanti Allah kudu balik deui ka Allah kusabab kitu tangtu sararea oge meureun pada bingung keneh pada percaya oge lantaran urang pada teu ngarasa tadi iditna ti Allah turunna ka alam dunya tapi kusabab dalil kitu ya gacang bae we ngakuyeun urang teh asalna ti Allah tapi ngaku natingan saukur sambat biwir we bae kapaksa ngaku sote sieun disebutkeun kufur dan api kafir karena teu percaya kana dalil tapi atina mah keukeuh poek poek mongkrek butara dieun kah teu kaharti kusabab teu karasa teh kusabab eta ayeuna kuring arek mere panerangan saeutik malah mandir tiasa dipercaya sareng karaos. Urang tadi asal nanti Allah teh nyaeta ku katerangana urang mapai ti handap luhur supaya kaharti ku akal mimiti tumarima tina asal nu kaharti jeung ku umum urang asal teh ti indung terus teuy dipapai ti luhurna ari indung asal ti mana taktu indung urang teh kaluar ti nini. Ari nini cenah asalna ti mana teu salah deui kaluar ti buyut. Ari buyut asalna ti mana tah tu kaluar ti bao. Ari bao cenah asalna ti mananya asalna kaluar ti jangga wareng. Terus ti mapai ari jangga wareng asalna ti mana tangtu kaluar ti udeg-udeg. Kitu Pak. Ari udag-udag asalna ti mana tangtu kaluar ti kakayut siwur saterusna kitu bae indungna deui ti indungna deui nepi ka babu hawa. Ari babu hawa asalna ti mana ceuk sakawal hadis mah asalna babu hawa teh tina iga burungna Nabi Adam. Ari Nabi Adam asalna ti mana diterangkeun deui ku hadis asalna Nabi Adam tina aci bumi seuneu cai jeung angin. Ari aci bumi seuneu cai jeung angin asalna ti mana diterangkeun deui ku hadis asalna tina Nur Muhammad cahaya anu opat perkara. Naon cenah cahaya anu opat perkara? Hiji cahaya hideung hakikatna bumi, dua cahaya bodas hakikatna cai, tilu cahaya koneng hakikatna angin, opat cahaya beureum hakikatna seuneu. Ari Nur Muhammad asalna ti mana eta oge diterangkeun ku hadisnya eta asalna tina nurna maha suci nyaeta tina johara awal tah samamat eta buntu sabab geus diterangkeun ku hadis jeung Al-Qur'an tina johara awal teh bibitna tina bumi 7 langit saweruh eusina kabeh. Jadi anak itu cek dalil asalna Allah nyaeta asalna tina johar awal teh sifat caang padang nyaeta kulungna jatna jeung sifat anu maha suci kakarajeung asmana Allah. Duh nya tada kaharto saya nama geuning kitu. Naon cenah cahaya beureum jadi hakikatna alif, cahaya koneng jadi hakikatna lapat lam awal, cahaya bodas jadi hakikatna lapat lam akhir, cahaya hideung jadi hakikatna lapat he jeung anu kalima nyaeta johar awal tapi jadikeun hakikatna tasjid.
Geuning kitu kateranganana eta cahaya nu disebut ti luhur disebut ismu jat teh hartina jat laisa kamislihi atawa asmana nu maha suci. Cek nu ahli pajikiran mah latifah teh engke kudu bisa balik deui ka dinya nu matak kacida wajib dikahnyaukeun teh kanyawakeun ti ayeuna mangga geura susul tarekat anu bisa miceun hijab atawa pindingna nu jadi moekan kana dat sifatna Allah taala sing kapanggih jeung hakikatna kana tasjid. Naon tasjid ieu Muhammad nu aya dina wujud pribadi tah eta kunci nu Muhammad nu bakal bisa ngaburak barik hijabna Allah taala. Lamun kapanggih insyaallah tangtu urang bisa nyemponan kana babasaan mulih ka jati mulang ka asal nyaeta mulih ka jati teh rasa jasmani nu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina nurullah eta sebat johar awal teh ari pulangna ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asal deui teh alah dugi ka dinya cenah nya nyaeta ngajadi nur Muhammad cahaya nu opat rupa deui beureum koneng bodas jeung hideung samang-samang sabalik ka asalna nya ngaranna sampurna hartina beak bersih ngarasa beak jasmanina mimiti mun rek neangan pangeran aya dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah kumaha cenah dawuhanana mah bantolaba maulana bok khairi nafsihi faqad dolalan baida hartina saha-saha manusia neangan pangeran kaluar tina dirina sorangan mangkat teman-teman eta si jalma teh bakal kasasar karena dina tekad ngarasa jauh jeung ka Allah taala padahal aya hiji deui dalilna naon cenah hiji deui dalilna kelak kopi heula wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid aing geus teu aya antara deui jeung marane sakabeh sanajan tek diibaratkeun urat jeung beheung maraneh pribadi oge masih keneh deukeut keneh maneh jeung aing nu matak manusia mah leuwih mulia ku Allah taala teh kapan ceuk hadisina oge kieu walaqad karoma bani adam kami geus kamuliakeun pisan ka anak putu Adam malahan aya deui hiji dalil laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim nganu harti manusia teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhluk Allah taala geura lamun geus nyaho-kana kaayaan diri sajeroning diri marane sorangan tangtu bakal ngarasa kaahengan nu aya dina badan sorangan tah kitu naha cenah bet kitu karena dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu saha-saha nu geus nyaho kana dirina sorangan geus tangtu nyaho ka pangeranana wa man aroba robahu faqad jahila nafsahu jeung saha-saha nu nyaho ka pangeranana tangtu bakal ngarasa bodoh dirina. Alhamdulillah dah eta guareun hirup urang di alam dunia mugi katampi kalayan kabingahan kanggo wargi-wargi urang sadaya mugi-mugi aon sebatat teh aya karomahna aya eling pepelingna mengkasak kitu anu kasade pihatur kusim kuring nyaeta pimpinan barudak paguron barudak insan ilahi mugi urang aya dina kasalamatan sinar kabagjaan urang tutup wae ku doa Allahumma inna as'aluka salamatan fitni wa afiatan fil jasad wa tiyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal mauti wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut Allahumma hawid alaina bis syakaratil maut wa najata minan nar wal alfaidal hisab Rabbana la tulikul bada idhad lainana wa hablana min landuka rahmah
innakal antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.